Lain, Brad. Sebagian netizen, beberapa gelintir netizen. Anjir. Ayo fitnah ya, Brad. Aslina. Cenah, Brad teh mirip jeung Aceng. Oh iya. Nya, tapi musibah bagi Brad, anugerah bagi Aceng. Lain, geus klarifikasi lah ayeuna pokona mah guys ya. Ada ka dulu pokona mah kabeh heuh. Urang jeung Mang Aceng teh rai lancah. Ya, urang lainna Mang Aceng lancahna. Ya, amannya. Mantap. Banjir guys, situasi munggahan, tulus munggahan. Pasar Banjarsari rame lancar. Wow, Mang Wahid sibuk apa nama? So kan can marili lauk ka dari ya. Munggahan para pegan. Guys, snap guys. Bandung, Mister Ahok. Disenep bener we, disenep. Laksana Kapidurian. Mantap. Kaluhur gerak ka pledukeunana ada. Ngaja. Lahat nama tanah nu butut. Nu ka dia bukakeun ka dia lamun keur ngeusian ge. Yang nempok ka dia sarana. Supaya ge beak atuh pertus. Mane ka urang ngomong siga carangka pasar pada kumaha ditam ka urang. Dan carangka pasar. Jadi kieu buktusna mangga ya carangka pasar. Asli carangka pasar. Nah hina tapi mane tam dinteuteuh. Nah ini kumaha da buktusna carangka pasar. Carangka pasar. Anu ngaranna di Pasawahan, di kota Pasawahan, Banjaranyar, Ciamis, pokoknya mah Banjarsari dan sekitarnya. Aya ti bahulana lamun bulan puasa kaburitnakeun boro-boro hujan kieu. Musim halodo ngentrang-ngentring ge sok remen kasida aliran ieu PLN duka kumaha tah. Komo ari hujan kieu mah sok aya aturan meureun kacocokan ku Kayambang meureun etanana sorobokanana tawaka etan ku cumplung kieu. Ya lamun bisa mah mohon dikonfirmasi sing meme buka puasa, meme maghrib buru-buru di konfirmasi dihurungkeun guys ka bapak petugas nu aya di PLN. Betah sekali ini pemandangan Ciakar Pasawahan. Pokoknya the best, guys. Wait.